Ada yang tahu hidup di dunia, aku inilah hanya seorang diri. Kang, Ya, aduh daripada gitu kenaon ari Akang. kemeresan iyo nanaon Ya. gitu. Padi Nah. belah itu aya suluh pangmawakeun suluh pangalakeun suluh sakedeung. Aing mangan suluh jeung suluh teh aing mah aing maneh naon atuh sia teh? Nah, ini apaan erek jang masak daging meureunan. Aing mah di mana? Nya wayahna di belah tonggo meni nyebut daripada cicing tamu atuh moyan tepugu. Atuh kusorangan we Ari Akang. Mun pagawean lalaki anu kudu sagala ku pamajikan ari Akang erek naon? Sare. Oh atuh. Ini asaku banget dititasak gitu oge. Uyuhan jadi lalaki hayang teh ngajedau gue heran aing mah. Pamajikan merek nyeuseum. Sumpah ayo we kudu titah-titah ka aing. Sorangan atuh coba. Mana saluna ge kieu geuninganan. Ampun. Kabel pamajikan teh ngan kitu pegawean teh. Suluh. Rasa ieu. Ayo, ngomel. Deui suluh na ge dengan mana? Sing suluh. Suluh na ge bararaseuh kieu. Atuh dan naon anu aek didurukna atuh milieur pisan jelema teh ieu teh. Ampun aing. Tidak ada suluhnya juga bararing mending balik Kamana malah suluh si Akang kepira di tongo nu kamari ti barang nyeuseuf nyampekeun ka geus beurang kieu ieu samake kot geus garing mantau ka mana sudah sare di kebon. Akang Kang, nah mana suluhna? Basel suluh na ge sia teh. Anu di tongo anu kamari ampun itu nyeuseuk ge geus nepikeun ka garing nyeuseuk can datang wae bari jeung teu mawa sasikis siki acan Kan eueuh suluh na ge sia teh yuk teh pake jeung mana. eueuh di tongo Eueuh aya aya nu ngala meureun sia teh anu ngala. bina-bina teuing di Lain ka tongo bina teh hayu bisa percaya mah yuk teh. biar ku make kudu Hayu eueuh hayu angtang yuk. Yuk tang yuk. nanti halah Ayo buru. banget pancet abi oge Kang di dinya kamari Siapa percayaan ka diri salaki. Ayo Ayo percaya. eueuh sia teh. Aya ge nu bararaseuh coba ka dieu yuk. Akang mah Oh, iyo suluh na ge teh bararaseuh ieu dan naon dibawa ka imah oge da moal murah. kan kamari teh Eueuh. Mata tong sok waka ngamek. nah kamari Tempokeun heula. Buktikeun heula naon-naon ge. nya eueuh Nya meureunna dalin urang wae jelema teh da loba jelema teh di alam dunia teh. lain mah imah kebon urang atuh Kada meureunna jan kebon urang oge da ai jelema mah nya. Butuh suluh. lain mah ku wawanianan suluh aduh nu kamari meunang ngabugrukeun di dinya nu sakitu lobana nah lain di aing Ada bararaseuh mah ada remah. mah di kamari lain bawa matak oge Kang Kumaneh atuh da urang teh nyawa aya suluh di dieu. Oke, tanya apa penting murah Saya mah kemarin tidak murah. tahu. Dari kemarin juga saya bilang ambil kayu bakar. Hah, bakar. Jadi jadi aku batu Oh, jadi dibakar kayunya. suluh kayu bakar. Oh, kayu bakar. Saya mah kumaha pan meureunnan lo enggak tahu pusing buat beli gas mah enggak punya saya mah tuh Akang. Sekarang mah gini aja lah daripada banyak omong, banyak cincong. Ke warung aja nganyuk gas mah. Saha anu mayar? Ya saya atuh yang bayar mah. Ayo balik Tuh. Aduh, aya jadi gua dicuri orang. Kang sih gara-gara saya bilang juga apa Kang dari kemarin ambil Akang gara-gara Akang. Kan aing teh nyaho aya suluh di dieu. Dari kemarin juga dibilangin ambil kayu tengah waro wae. Liur ngomong jeung si bibir dua mah liur. Akang kebalegna. Udah jadi we kita mah enggak punya kayu sekarang. Udah tahu enggak? Iya tah Kang tampolan we.
Ini belahan. Atuh dah hese siapa nampol lu kitu mah. Sebelah hesek aduh pikir. Pan ieu teh pan urut tahan hungku hese lu kieu mah. Kan, Buruk mah atuh kabeh. Semuanya bakar aja. Hesek atuh akang. Ada neurak atuh keuseuna mah make. Belah atuh bisa. Ai akang belah. Mung ah. Belah. Teu dah hese. Ror hesek ting. Ai. Eta awewe kuatika kitu kaian pisan kesal kita. Ampun deh. Aing mah. Tangan hayu keteunan suluh. Aing. Kang, Naon atuh sia teh? naon itu asangan amak-amak. Aing kabanting ku eta. Heuh galaunan atuh. Kudu kabanting kos budak leutik we. Tangan nitahan Kudu cing rido akan eueuh suluh merenangnya. Ada sulung besek kitu. Neangan matak oge atuh ulah cicing wae. Kudu Lain. nanti kudu kaleuweung si teh. Dia bayaran dia pan nyokot sayur. Eta maneh nyokot. Heeh. No wanianan nyokot. Mayar naik di mana atuh sia Lain teh? akang boga duit. Boga duit di mana? Aku mah atuh ieu. Pulangkeun deui pulangkeun. Pulangkeun ku mana geus eueuh engke cenah balikna Sabarahaeun eta? 30 ribuan. Aduh meni mahal eta 30 ribuan. Cik atuh mun nyokot teh 10 ribuan, 5 ribuan. Meni 30 ribu. 5.000 nahaon zaman ayeuna kangkung 2 siki meureun 5.000 mah Kang. Lah pira aku meni mahal teuing kangkung. Dah yang ieu kan urang jeung nu lain deui jeung segala rupa yang dahar jeung mana. Ampun aing mah. Teu pira anu kieu. Pulangkeun ya. Mun daerah dipulangkeun mah. Ayeuna kamari dikamanakeun Bagi duitna. acan dah henteu nu kitu mah. Ngabohong teu bagi-bagi acan asak mah dihakan meureun. Sia mah gitu we. Kusal kita. Lain anu kamari dikamanakeun duitna. Oh, Anu 50.000. beak. Ah, Make beak segala. Terus ieu kumaha mayarna? Da aing era bayar meunan. teh nyaho aing mah. Tuh balik pisan Kang. Sia teh. Kumaha ieu atuh? Aing maneh Cek abi ge kamari geus kadiekeun ulah dikekepeul ku sorangan sok beak teu pugu. Pan ieu meureun kudu dahar teh buka teh jeung dengan sangu pira ku jeung kuliah. Geus we asakan atulah aya mah da. Terus engke mayarna kumaha? Lah gampang mayar mah lah soal mayar mah. Awas engke dina engke ka dieu engke Maneh kumaneh bayar mah. Arek boga belag duit ti mah. Eta heg bebeja heula atuh cokot ka Pan kang aing dagang sugan teh. teh boga nu kamari. Beak. Dipake naon atuh? Kapan kamari meuli? Udah diajeng eta ning Kopi. Lain kopi ning anu Kue. di daang kamari naon basa buka? Naon? Es campur. Ari maneh Kumaha? Boleh kumaha? es campur mah ieu teh ada es campur. Bantolin duit eta bedadi pantoneun cek engke jang meuli dengan sangu. Masa ku banget nih karena barang daang sorangan sia. Mikir kun. Ke kalau salah kita kan gitu we. Bayang ge ku akang arting teh yang nyaho. Teuing tah yang nyaho ada yang teu beuki kangkung aing mah. Kudu kitu sagala nyalahkeun urang pan meureun dahar teh itu kudu jeung dengan sangu. Itu tuh, ieu mah manehna teh ngahakan ieu mah, meuli sepi, meuli kulit ngeunah ieu mah buka teh euy. Aduh, ayeuna kumaha nya? Si akang boga mah bener kitu. Kumaha engke we Udah teuing.